Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi nyobian aya kawih cak di pokalna teh Amel Ajoya diciptakan ku Kang Dadan Migra oge diaransemen ku Kang Ayat Setia G Studio. Nyobian cak carita urang duaan, carita nu kungsi nganjang, tong teras janten emutan. Tos papegat sok sanajan sami berat toleh kedah papegat tong dugikeun ka bunga-bungan ulah dugikeun ka peng-peongan sok sanajan hatese rek narima pan urang aya nu boga tong dugikeun ka teterasan ulah dugikeun ka malinaan apan urang pada tos rimbitan jaka cinta kamalang urang geus lain-laina. Pan tos papegat sok sanajan sami berat teu boleh kedah papegat tong dugikeun ka bumbulengan ulah dugikeun ka peng-peongan sok sanajan hatese rek narima pan urang aya nu boga tong dugikeun ka teterasan ulah dugikeun ka malinaan apan urang pada tos rimbitan tong dugikeun ka bumbulengan ulah dugikeun ka peng-peongan sok sanajan hatese rek narima pan urang aya nu boga tong dugikeun ka teterasan ulah dugikeun ka malinaan apan urang pada tos rimbitan jaka cinta kamalang urang geus lain-laina.